Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana nubi karesep kana dongeng Sunda garapan simkuring Mang Aris. Nu di mana wae ayana, kusaha wae ayana. Di mana wae aya alamatna wargi ku istri ku pameget. Nu anomna anu sepuhna. Kumaha daramang danget ieu? Pamugi bae sararehat wargi. Utami nama sehat jasmani, sehat rohanina. Digampilkeun rezekina oge ditebihkeun balaina. Aya dina panang tayungan atanapi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Eta pisan nu dipiharep ku simkuring siang kalayan wengi wargi sadayana sumangga nyanggakeun carita Sunda dina judul Kahirupan karangan Mang Aris bagian kahiji. Mangga dangukeun caritana nepi ka rengsena. Sor cai kopina, tarik tai kolorna, prung ah. Wanci isuk-isuk di pilumuran panon poe geus bijil ti wetan urang lemur geus pada siap-siap ini ka pagaweana masing-masing. Hayam jago kongkorongok tanggal kai sing jerek-jek di pinggir jalan pasawahan ngayapak. Barudak laleutik geus arulin di haburuan imah. Ari Mang Baban jeung Biici tukang dagang peuyeum di besari teh Mang Baban teh nya dina ieu carita teh ke dagang peuyeum. Keur nyiapkeun daganganana. Biasa manehna mah unggal poe ge ider del keliling pan. Ari Biici jeung Mang Baban teh keur pakpikpek nyiapkeun tanggungan salakina anu arek ini dagang keliling dagang peuyeum. Unggal poe Mang Baban teh dagang peuyeum. Malahan jauh manehna teh dagangna teh teu cukup ku waktu sajam 2 jam, hampir ngaliwatan 7 lemur pamirsa. Mun tas wahangan naik gunung turun gunung ngalewatan lemur sabeakna eta dagangna lum paribasa. Pamirsa nu ngaranna ge urang dagang kamana we nepina asalkan laku. Panjangna ya carita Mang Baban geus siap-siap init arek dagang. Manehna pamitan ka pamajikanna nu ngaran Biici. Pok Mang Baban teh ngomong, "Ici, kuring arek init dagang. Mudah-mudahan we kuring dibere rezeki gancang beak dagangannya nya." Cek Mang Baban ngomong ka Biici hiji pamajikanana. Ari Biici pok ngajawab, "Nya Kang Jung ini mudah-mudahan daganganna seep laris. Hati-hati di jalannya kuring mah ukur bisa ngadoakeun ka Akang." Cek Biici ngomong ka Mang Baban. Ari Mang Baban leos ini sabari nanggung carangka isina peuyeum. Di jalan manehna nawarkeun peuyeum ka urang lemur. Peuyeum. Cek Mang Baban nawarkeun daganganna. Tapi ngaranna dagang pamirsa teu gampang. Kadang-kadang aya nu meuli, kadang-kadang henteu.
Salemur teh kadang-kadang nu meulina teh han ukur opatan 5an. Mang Baban teu punuk harapan manehna pinah ka lembur nu sejen. Nanyak gesang bobolokot teu dirasa. Kusabab dina pikiranana geus kacipta lamun teu beak ieu lamun teu beak manehna bakal rugi. Terus Mang Baban teh ka lembur nu sejen deui nawarkeun beuyeumna. Bisa seperti biasa Mang Baban teh nawarkeunna teh. Peuyeum hi peuyeum. Ni peuyeum ni peuyeum. Meuli mang. Ceuk hiji awewe anu umurna kira-kira umur 30 tahunan. Mangga Nyai sok yeuh. Ceuk Mang Baban atuhun pisan gek tanggunganna teh diturunkeun. Terus di ibi eta teh nyampeurkeun. Sabaraan Mang Aceh? Peuyeum teh? Salawean Nyai. Rek meser sabaraha? Meser we 4. Nya sok 100 perakeun nya yeuh. Sor teh peuyeum teh dibikeun ka eta awewe. Nuhun nya Nyai ditampi artosna nyangakeun beuyeumna. Nya Mang nuhun sami-sami. Leos Mang Baban teh init deui dagang nawarkeun peuyeum. Peuyeum. Mang Baban nawarkeun peuyeum. Teu gampang ngaran dagang mah kadang-kadang sa lemur teh anu meulina teh 4an 5an. Komo kadang-kadang lamun aki-aki jeung nini nya eta riweuh meulina teh hiji. Kocapkeun dina ieu carita. Mang Baban geus ngalewatan 4 lemur. Tapi peuyeum teu beak-beak. Masih loba keneh. Panon poe geus nyurup ka kulon tandan geus arek sore. Dina hatena Mang Baban geus ngerasa putus asa. Kusabab naon waktu sore geus sore. Dagang peuyeum masih loba keneh. Dina pikiranana geus kacipta masti ieu moal beak. Tapi jenenge nasib jelema rezeki geus eueuh aya nu ngatur. Pas manehna leumpang ka hiji tempat nyata aya imah leutik panggung. Di dinya teh diisi ku genep jelema. Malahan aya aki-aki jeung nini di dinya teh pamiarsanya. Mang Baban teh krok teh kana buruan imah eta teh. Peuyeum Mang Bi, ni aki peuyeum yeuh. Ceuk Mang Baban nawarkeun daganganna. Calangkung di jero imah teh aya nu ngagoroan. Dagang naon jang? Peuyeum Mang, peuyeum yeuh, peuyeum. Ceuk Mang Baban ngomong sabari ngecagkeun tanggunganana. Coba ningali kuring lah peuyeum teh, alus teu peuyeumna ngeunah teu. Ceuk nu boga imah ngomong. Ai Mang Baban pok ngajawab, "Mangga we tinggalian atuh Mang, sugan we cocok." Ngeunah teu peuyeumna mah ieu teh peuyeum buatan sim kuring ieu teh, tinggal dipuleun kitu. Amis ieu teh, mangga we cobian. Ceuk Mang Baban ngomongna teh sabari ngarayu nu boga imah. Ari boga imah teh pok ngomong deui. Coba Mang, kuring nyobean hiji lah. Lamun ngeunah ku kuring diborong kabeh. Kabeneran anak kuring oge pada ngarumpul kabeh jeung inju-inju kuring. Jadi lamun ngeunah ku kuring diborong kabeh yeuh sarangka-sarangkana. Ceuk nu boga imah ngomong ka Mang Baban. Ai Mang Baban teh atoheun pisan. Mangga sok nyobian hiji hiji dua oge gae. Ceuk Mang Baban sabari nyolonongkeun peuyeumna. Kop dicokot ku nu boga imah teh. Terus didaang. Atuh ku ngeunah eta teh peuyeum teh emang peuyeum eta teh peuyeum pulen amis. Pan aya peuyeum nu rada pait biye. Teh eta mah naon teh? Babiye ngaranna lain peuyeum. Ieu mah peuyeumna teh peungkeur pulen. Cocok pisan Mang yeuh. Ceuk nu boga imah teh ngeunah yeuh. Geus diborong lah ku kuring yeuh. Kabeh. Ceuk nu boga imah teh nu boga imah eta teh ngomong. Sok sabaraheun Mang aya sabaraha puluh sigi deui yeuh. Peuyeum teh kuring diborong. Kabeneran anak kuring oge pada ngumpul yeuh di dieu. Ceuk nu boga imah. Aya 40 siki deui Mang ieu teh. Ceuk Mang Baban ngajawab.
Sabaraeun sok dihitung we. Kena aya we 35 we dihitung lah. Nu 5 mah bonus. Cek Mang Baban. Atuh pugun boga imah teh atoheun. Cereng dibayar. Peuyeum teh. Nuhun ya Mang ye, nyangakeun peuyeumna nampi artosna nya sami jang. Sok lah kaitu idar eta deui balik isukan ni mampir ka dieu deui nya lamun aya keneh. Aki urang mah sok resep pisan kada peuyeum teh. Baheula mah sok nyieunnan peuyeum kuring oge han ayeuna mah sangeuk nyieun peuyeum deh. Ceukna boga imah. Ngomongna teh sabari ngaleos ka jero mawa peuyeum. Ari Mang Baban bungah pisan hatena ku sawab naon geus ampir satengah genep eta peuyeum kakarak beak. Kita tadi mah eta peuyeum teh meler-meler malah melototan terus ka manehna ku sawab naon han ukur meuli teh salemur teh han ukur 2 aya 3 aya 4 puguh 5 lemur teh diidokceun han ukur saparo-paro ge encan. Mang Baban bungaheun menang duit hasil tina dagang peuyeum. Leumpangna ge beda pan aya dagang untung mah gedig Mang Baban teh. Malahan aya batu ge tajong mun aya untung mah. Beda aya rugi mau yungkut. Beda we sajelema teu boga duit jeung boga duit beda leumpangna oge. Aya teu boga duit mah dengak. Aya teu boga duit mah yongkod. Nah seperti Mang Baban ki sarua. Kocapkeun di jalan parimiarsa geus nepi we ka imah. Nyampak teh bisari keur mirun seuneu di dapur. Arek nyadiakeun salakina pasti balikna biasana sok 6:30 jam 7 lewat kadang-kadang isya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Pisari nemalan ti jerong uluk salam Mang Baban. Akang terus euy Kang, mangga sok atuh kalebet. Pisari jeung Mang Baban teh arasup ka jero. Terus Pisari teh nyokot cai teh malahan nyokot bodeng. Terus disodorkeun ka Mang Baban jadi salakina. Ari Mang Baban peuteung keur lapar ningali bodeng jeung cai teh haneut kitu mikir 2 kali manehna langsung celebek eta bodeng 8 ge beak. Kusabab manehna teh isuk teh teu jajan, han ukur nginum we di warung. Han ukur udud dudung kaung. Mang Baban teh termasuk ge acungi jempol eta jelema teh dagangna teh peuteung marak peuteung. Saking kunaon hayang untung, hayang leuwih teu royal cara batur. Ai Bisari ningali kitu teh bungaheun pisan ku sawab salakina teh balikna dagang carangkana beak pasti hasil. Mang Baban teh jelema bener ieu teh ceritakeun teh pamirsa lah jelema edan lain ieu mah yeuh nyana bener. Terus Mang Baban teh ngosok sakna, nyodok sakna gorehel teh ningali aya duit terus dibikeun nepi ka bubuk-bubukna. Ku Bisari dihitung eta duit teh aya totalna teh lamun salah mah 6.500. Dalam ku zaman ayeuna mah 650 meureunna. Baheula mah 6.500 loba bari masa. Atuh bungaheun Bisari teh. Kang geuning menang loba duit teh. Nya. Ai nu 5 mah ku kuring dijieun bonus soalna tadi teh aya nu ngaborong di jalan teh. Jadi ku kuring kabehna teh 40 tadi teh terus kuring teh dihitung we 35 nu 5 mah dibonuskeun ku kuring. Cek Mang Baban ngomong ka Bisari. Ai Bisari sah kenae dibonuskeun mah eta ban Kang nu penting mah aya leuwihan we atuh dagang mah. Nya nu penting mah aya leuwihan soalnya tadi teh jam 3 teh jam 4 dagangan teh loba kedeh nyi. Nya kuring teh kalemur eta teh loba aya nu meuli nya diborong kabeh nya kuring dibonuskeun we 5. Cek Mang Baban ngomong ka Bisarina teh sabari neuteub. Ari Bisari bunga. Ari Mang Baban tara nyaritakeun kasusah manehna di jalan. Padahal manehna teh ngaliwatan 7 lemur pamirsa teh dagang teh muter-muter kos kolecer. Saking kunaon? Saking ku hayang beakna dagang. Tapi nu ngaran jelema pekerja keras, gelem usaha daek ripuh teu ponok pangharapan tetep hasil. Arek leutik arep gede pasti hasil. Jelema kadul hasil mah. Jelema tukang cicing da mah aya hasil. Mang Baban teh 7 lemur pamirsa diubak ku manehna dagang paket leumpang. Bayangkeun 7 lemur
leklok tapi 7 lemur teh nu ngaranna usaha pamirsa sajadan 7 lemur oke eta mawa peuyeum han ukur 70 nyesa 40 nu meulina teh 4 siki 3 siki 6 siki nu ngaranna usaha pamirsa nya kitu urang nu daek ripuh oge kadang-kadang urang usaha nyawa sorangan komo deui mung ripuh nah eta mah beneran edan eta jelema kitu teh jelema burung eta teh panjangna ieu carita seperti biasa pamirsa Mang Baban jeung Bi Icih teh nyiapkeun daganganna isuk-isuk dipanjang disingkat ku kuring soalna 8 episode ieu teh teu cepet teu lo panjang-panjang teh dicepet ku kuring Mang Baban jeung Bi Icih teh geus pakpik-pek deui seperti biasa. Mang Baban tara nyaritakeun ka pamajikanna keluh kesah manehna kadang-kadang mikirna otakna ngasah. Are ka mana init ider deui soalna kamari teh init ka lemur itu 7 lemur diiwak gebek. Ayeuna ka maneh. Tapi Mang Baban ngaranna Mang Baban teu pondok pengharapan. Manehna arek initna ka kulon ceuk manehna. Kencling init pamirsa teu disingkat ku kuring. Mang Baban teh init dagang ngujujukna ka kulon kamari kawetan ayeuna ka kulon manehna aing ngajujuk hiji lemur eta teh rada lega pamiarsanya lemur eta teh rada jauh ti lemur manehna teh kira-kira sekitar lamun ayeuna mah 700 meteran 800 kilo 2 kilo nah atau ngaliwatan gunung kebon euwih man kebon eurih terus ngaliwatan huma tapi ngaranna Mang Baban percis Mang Baban teh seperti Mang Maman suku na kuat kesang bobolokot tina tongong na bujur teu dirasa sama meh dagang we manehna 1000 heula soalnya ngaliwatan gunung manehna teh nanyak turunan kocapkeun geus nepi we Mang Baban teh ka tujuanana panjangna ya carita Mang Baban geus nepi ka lemur sabari nanggung carangka isine peuyeum isina teh peuyeumna teh malah tamahan pamirsa Mang Baban mah beda deui pan kamari teh 70 teh hampir teu beah ayeuna 80 ditamahan ku manehna ngaregejeng rancatan teh mana manoyong seperti biasa Mang Baban nawarkeun ka batu ka urang lemur peuyeum bi peuyeum bi nyi peuyeum nyi aki peuyeum ya ki Mang Baban nawarkeun peuyeum da lemur eta mah rada lega lemur teh jadi manehna teu ripuh teuing nanggungan terus manehna cicing di hiji imahna teh jajeran loba di nya teh 8 em genep torojol teh aya aki-aki kaluar daga nyagang naon jang peuyeum ki sok peuyeum buleun ya ki ceuk Mang Baban ngomong sabari muka tutupna nya sok atuh ningali kuring nah kaya rasa ngeunah jigana teh nya ngadang peuyeum yang cak kieu ye kabeneran aki teh ka huma ieu teh ceuk eta aki-aki ngomong ka Mang Baban Mang Baban bungaheun rek sabaraha hiji bi ki meuli peuyeumna coban heula kuring hiji lah sok sugan we ngeunah lamun ngamis kuring meuli 10 mah lamun ngeunah mah soalna kuring teh sepisan kana peuyeum teh han peuyeum biji mamung yang peuyeumna teh peuyeum nu rada puleun teh geuning jang nyawa sorangan nya ieu mah puleun sok we suka mangga sok cobian we gae sok nyobian heula ge mangga ki lah sok hiji geng bae beakeun ari aki-aki eta teh terus nyokot peuyeum terus didaang ku manehna teh emang heunah peuyeumna teh puleun amis jeung teu pait teu beye henteu peuyeumna teh peungkeur ari aki-aki eta curing hak
asa ngeunah paner teh peuyeum teh bulan lamun digoreng jeung tarigu ngeunah pasti eta teh. Nya jang sok lah. Aki mah di 10, mah 12 ku di aki tamahan lah, bisi kurang soalna ku aki mah lamun keur libur kieu teh henteu ka rumah sok hayang bagi barang daang di mah teh pan hayang ngagoreng peuyeum ngeunah jeung cek kopinya kudu kretek kumaha ngeunah jang teh. Nya Ki sok we rek 10 12 oge mangga. Sabaraha ieu teh hijina teh jang? Salawean Ki. Oh berarti 12 sabaraha ieu nya? Sok. Aki-aki eta teh ngaluarkeun duit lamaran pamiarsa. Jeung recehan sor disodorkeun ka Mang Baban. Ku Mang Baban ditampanan. Ki nampi nya artosna nyangakeun ye peuyeumna mudah-mudahan we peuyeum ieu teh ka ngeunah ku aki kapake lah. Suban isukan ka dieu deui kuring bisa meuli deui. Cek Mang Baban sabari nyarenge. Nya jang nu penting mah dagang mah kualitas. Kade ulah peuyeum bieu diideurkeun pan kualitas lamun ngeunah kapake pasti laku. Ieu mah pan ayeuna mah sok beda deui bageuning nya anu maju dagang teh. Kakarake laku 2 kali. Dirubah deui. Jadi bieu. Kadang-kadang bumbuna dikurangan. Pan beda dagang ayeuna mah kitu geuning nya. Mentak ujang mah ulah dagang peuyeum teh lamun laku teh kitu we dipertahankeun kualitasna teh. Kudu alus jang supaya laku terus. Lamun aya saingan oge moal ngaruh da ngeunah mah. Pan nu penting mah nu dagang mah ngeunah. Komo aya loba mah. Ceuk aki-aki teh ngomong ka Mang Baban sabari nyarenge. Oh aya ditamahan porsi mah jigana teh kuring rada lieur bi. Ki masalahna naon? Bademan kuring moal batik Ki. Ai kualitas rasa mah pasti ku kuring dipertahankeun moal dirubah-rubah. Tapi masalah soal ditamahan mah komo dimurahkeun mah kuring moal bisa. Masalah mah lain untung malah kayak buntung kuring. Ceuk Mang Baban ngomong kaki aki eta sabari nyarenge. Nya dah janglah nu penting mah kualitas rasa ulah dirubahnya. Kayak aki lamun ka dieu deui rasana kieu deui terus kaki jadi langganan ka ujang urang 12 kadang 15. Urang mah aki mah meulina teh komo aki mah lamun liburna 4 poe 5 poe mah ayeuna mah da moal lila libur tahan ukur 2 poe. Soalna humana teh geus cueusel. Kayak mah sakedeung dieu mah sering ka huma aki teh. Panungguan manuk, loba manuk di manuk piit teh suka rusak. Kadang-kadang monyet, lutung. Nya Ki, mangga Ki lah kuring arep dagang deui yeuh. Nya mangga jang sok jung. Mudah-mudahan laris nya. Ceuk aki-aki eta teh. Ayo Mang Baban. Kencring ini deui nawarkeun daganganna. Biasa seperti biasa nawarkeun ka unggal imah, peuyeum. Peuyeum ye peuyeum bi, Nyai Ki. Peuyeum. Cek Mang Baban nawarkeun. Memang Mang Baban teh sungutna teh ngaran tukang dagang. Kacape sungutna teh bawel. Sadan sangeuk nah hatena mah darah kitu dahna kumaha deui manehna pegaweanna kitu. Terojol daya nini datang. Mawa incuna. Dagang naon jang eta teh jang? Cek eta nini nanya, "Peuyeum ni, yeuh peuyeum." Peuyeum haneut keneh ni yeuh tingali ngeunah. Sok. Lah, amis teh teh peuyeum teh bisi pahit soalna sok ayeuna peuyeum pahit bieu geuning. Ni cobean heula sok. Cobian nih lamun teu kapake mah tong mayar lah gae sok. Cek Mang Baban sampai nyololkeun peuyeum hiji. Anu nini eta teh bungaheun terus ditampanan terus didaang. Ngeunah nyeng beuni mah bener pisan nih. Jang ieu mah yeuh peuyeum teh mun bulan kieu mah amis meuli kuring lah 10. Nya mangga. Ni 10 warek 15 oge da loba keneh sakarak init kuring teh. Cek Mang Baban ngomongna teh sabari nyokot. Peuyeum 10. Sabarahaan ieu teh jang? 25an salawean ni. 10 teh meureunna sabaraeun lah saeutik. 15keun sakalian apa 20. Tong loba teuing 20 mah loba teuing. Jadi 15 we sok lah. Soalna jangan incu kuring tah jangan anak kuring tah. Bek dibere ku kuring di masiki mah. Bisi hayangeun pasti pan ka imah gitu. Ka imah teh mun ngameakeun anak kuring mah da loba.
nya mangga nih. Terus Mang Baban teh namahan deui 5 deui jadi 15. Sor duit ini eta teh mere duit terus ditampanan. Nyanggakeun nya nih ditampi artosna nyangakeun peuyeumna mudah-mudahan ya kapake ku nini teh peuyeum kuring teh nya jang sami emang ngeunah peuyeumna teh kuring oge mentak namahan oge teh digoreng kuring teh jeung tipung jang bekal ka sawah engke ceuk eta nini sabali leos ka jero imahna mawa peuyeum. Mang Baban bungaheun pisan pamiarsa soalna dagangannya laku. Kenceling deui Mang Baban teh seperti biasa nanggung carangkaana isi peuyeum nawarkeun ka unggal imah. Peuyeum nyai teh ya aki nini peuyeum. Mang Baban nawarkeun peuyeum eueuh kacape. Panjangna carita dina ieu dongeng teh pamiarsa. Mang Baban geus sore panon poe geus nyurup kira-kira jam 3 panon poe geus pinah ka kulon. Dagangan Mang Baban sabeak hampir beak. Malahan tinggal genep siki deui 7 siki deui teh misalkan. Mang Baban teh emang pinter dagangna. Pas asup ka hiji imah, eta imah teh serada reyod. Jelema soe jelema teu boga di dinya teh. Malahan suhunana ge sloban dengdek, tatapakannya genep tinggal 3 siki. Imah teh doyong. Diusian ku genep anakna teh genep. Malahan nu boga imahna teh geus rada kolot. Anakna genep berarti genep 7 8. Mang Baban hatena ngahalas. Ningali kayaan jelema kitu. Tah di dieu tah mental jelema diuji. Arek dijual arek dibikeun. Tapi Mang Baban ceuk manehna geus untung. Sup manehna teh uluk salam ka imah eta teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang mangga kalau buat ampuranya ieu mah kita geus deyeng kieu nya hampura pisan. Ceuk Mang Baban ceuk aki-aki eta teh nya mah. Brubul teh budak genep di jero. Dagang naon jang? Kuring aki mah teh boga duit pisan nya eta lain teu hayang. Ceuk eta aki-aki teh ngomong, tapi eta anakna anu genep teh ranghok kabeh, lain anakna sebenarnya injuna kabeh eta teh. Ya kuring teh dagang peuyeum tinggal genep siki deui ki. Eta anak saha ki? Nu loba kitu di dieu cicingna teh. Ceuk Mang Baban ngomong ka aki-aki eta teh. Trojol teh nini. Nya jang, eta teh incu kuring. Bab enongna teh. Jeung bapana teh papihan kala labur tinggal marana anakku di Jakarta lalas dititipkeun ka kuring ieu teh. Ceuk nyata nini ngomong ka Mang Baban. Ari Mang Baban hatena ngahalas. Sanajan manehna coba usaha tapi tetep lamun ningali kayaan kitu mah, ningali barudak laleutik kitu mah tegaeun. Nya ki kuring ieu boga genep kieu nih kieu, meakeun supaya deui lah. Yuh jang nini, yuh jang budak eta, gedung-gedung kuring mah. Mere we ka budak lain mereka nini jeung ka aki, da aki mah sekolot, jeung nini mah yang mere we ka budakna kuring mah. Ya genep lah supaya kuring arek balik cenah teh. Ya geus kira jam 4 meneh kita arek balik we kuring mah. Sabari Mang Baban sabari nyokot peuyeum aya genep. Terus diselodorkeun ka budak anu genepan, puguh batoheun budak teh rakecrakan dang puyum, beak genep teh. Udah budak geure kitu mah langsung beuki-beuki daang pamiarsanya. Puyum genep ge beak imut.
Yang nuhun pisan, yang mudah-mudahan dagangannya laris untung terus maneh teh nya. Ari aki-aki jeung nini eta teh teu bosen-bosenna ngadoakeun ka Mang Baban teh. Emang pamirsa, emang di saat urang usaha, di saat urang sedekah teh emang di dinya kuncina urang hirup kudu aya sedekahna, kudu aya etunganana. Tetep di saat urang usaha kudu pake perhitungan, saat sedekah sedekah. Pamirsa panjangna aya carita pamirsanya. Mang Baban geus balik, pas nepi ka imahna mah eta jam 5. Mang Baban teh. Geus nepi ka imahna mah nyampak pi icih keur ditepas keur mangku budakna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akang suing geuning. Nya beurang keneh na mah alhamdulillah yeuh dagangan teh laku nyi. Ceuk Mang Baban ngomong ka Abi Ici sabari ngacakeun carangkanan tanggunganana. Ari Abi Ici seperti biasa asup ka dapur nyokot cai jeung bodeng karesepna Mang Baban. Mang Baban teh lapar da di jalan teh teh manehna mah tara bula-beuli da angeun ti isuk teh ka sore teh han ukur paling nginum cai hungkul jeung udud. Ningali bodeng dalapan teh beak celebek manehna teh nginum teh hanut. Geus seubeuh sarebung manehna udud kretek kakarak di imah emang udud kretek oge. Das untung. Aya di tempat dagang manehna pake dungkaung. Beban teh beda beban teh. Ulah ke manehna mah untung teh ya ngumpul duitna teh. Teu beak duitna teh pamirsanya. Kocapkeun seperti biasa isuk-isuk dipanjang disingkat ke kuring karena soalnya ngarang-ngarang cepet gampang. Gampang dihartikeunana. Mang Baban ngesiap-siap isuk-isuk. Bicih geus pakpikpek. Geus nyadiakeun arek dagang. Pamirsa, waktosna dongeng Sunda dina judul kahirupan. Enjing ku kuring disampeur deui dina zaman sami nyaeta judul dongengna teh kahirupan pamirsanya. Permios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.